Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi orang Sunda di mana wae ayana ada percantan simpuring urang Sunda teh luas. Aya nu di Sumatera, aya nu di Kalimantan, aya anu di Batam, aya di mamana di Sulawesi ge aya. Malah setiap daerah mah itu biasana sok ngadamel paguyuban Pasundan, paguyuban orang Pasundan gitu. Jayapura juga ada. Jayapura juga ada. Alhamdulillah dulu saya pernah main di Batam, ternyata hampir 29.000 orang Pasundan, orang Sunda di daerah Batam. Alhamdulillah simkuring tahu daerah Tumenggung itu dulu waktu paguyuban di sana itu 100 tahun keseabad paguyuban ulang tahun paguyuban Pasundan orang Sunda di Batam gitu. Alhamdulillah orang Batam, mudah-mudahan orang Sunda di mana wae ayana sing sarehat ya. Sing di pasian Riji anu ageng malah di mana paguyuban engke ulang tahun teh atuh ngudam wayang. Jayapura acan ya minta acan mereka Batam ya Sumatera itu Pekanbaru Riau kan ya di Ujung Batu. Ujung Batur kan hulu ya Pasir Pangarayan iya. Punten Pak Guru panggilkeun ka rencangan simkuring anu ti Majalaya menuju di Jayapura. Oh, Kang Budi saurna mohon rencanganna Kang Aris Nurdin iya anu aya di Jayapura di Majalaya Bandung. Alhamdulillah aya di kota Jayapura mudah-mudahan sehat ya gitu diantos kabar-kabar ku Kang Aris udah jangan tepang sareng Kang Aris ya mohon atuh dina ieu mah urang ngobrolan Sunda we heula mohon aya caritaan ampun manikotineung simpuring mah ari palana baheula keur di proyek gitu cok diheureuyan malah ku adu saluhureun ari manehna mah da teu melang pamajikan ditiakeun geus karolot. Iya, urang mah da ngora keneh. Ku sekolot ku saluhureun teh. Kade ari teh keur dilelan masih bisi ku tukang boboko. Bisi ku tukang kiri. Ya loba jeung sarja bada bisi aya ieu naon ureng geus jadi kacapangan. Aya di proyek lama gitu. Kasieun karanya. Pan kacontohan aya contona kieu. Si Akina pulang gawe beda teh pulang dadagang gitu baheula mau loba dagang hider mereka bulan-bulan mang tahun-tahun beureun sing sabaraha bulan genep bulan teu balik beureun dagang boboko aloba we dagang nama dagang coet aja loba we masalah nama gitu dagang nama balik ke ka imahna hiji waktu teh ceuk si Aki kasih ambuna bebeja ka ninina ka pamajikanna Nini Aki teh rek bebeja we ayeuna mah bisi hiji waktu Aki teh pondok umur dicabut ku nu maha kawasa heueuh rek waleh we ayeuna mah ngalah teu kabawa ka alam kubur henteu jadi beungberatkeun Aki heueuh naon atuh ari Aki teh erek nyarita naon ka Nini sok blak-blakan ulah di dini kelires sinang siloka heueuh kieu Nini basa Aki baheula keur dagang ningakeun Nini boga kalakuan Aki teh meni disumput-sumput ge anggar da jadi kana hate teh eling wae heueuh naon ku dihampura we ku Nini teh Aki teh ku misi mang nyalewengkeun Nini sabaraha kali itu pira karena anak dua sakali rana anak hiji 5 kali kaparawan ge aya ngan sakali heula aya we beuneunan 7 kali emak Aki teh mang nyalewengkeun ka Nini heueuh kembae da baheula anu geus mah geus Aki ari geus ngaku mah geus tobat teh jadi masalah ayeuna kahareupa geus eureunnan heueuh anu matak bebeja ge rek eureun aing teh heueuh sabalikna we Nini ge ku dihampura ku Aki Sia malik ka Aki. hah naon naon sia Nini heueuh Nini ge ku dihampura we ku Aki da basa ditiakeun ku Aki ge Nini ge sarua we da teu tahan atuh Nini oge kasepian nya ngalakukeun kitu we ka batur
Ari mande sabaraha kali atuh pira satiap kitu teh sok dibere nini teh ciri naon cirina ieu we cenah cau cau naon heuh kiripik cau sakali kitu teh sabungkus sakali kitu sabungkus heeh sabaraha kali tingali we di kamar dah bungkusan teh geus pinuh kamar teh ku sabaraha si cau dihitung teh ku aki-akina eta kiripik cau teh aya 1000 ton. Eta aki-akina anu tadi merek minta dihampura teh anjing langsung ngelepak anjing leuwih edan. Aduh karunya teuing tah kitu. Karunya si Aki. Nu tadi nama hayang munang mainna teh kitu teh nyaho ninina leuwih gelo. Karunya teuing nya. Ulah kealaman ku urang sadayana. Auzubillahi min dzalik. Tong dijauhkeun tina godaan setan anu yang terkutuk ulah nepikeun pepeujeuh ka saarage urang sing kuat iman gitu. Sabab naon eta teh anu ngarusak karena kawibawaan urang, anu karusak karena kahirupan urang teh nyaeta hiji tahta dua wanita tilu harta. Eta wayahna urang kedah tiasa naon mana anu leres, mana anu awon, urang sing tiasa ngajalankeun mudah-mudahan urang sadayana aya dina rahmat pitulung mantena diaping dijaring salamina tina godaan naon tina jalan urang anu leres kudu mah kawasa ulah duwi ka urang kabaur kana aturan awon nyaeta anu aturan godaan-godaan setan. Mudah-mudahan urang tepang deui ya. Salam ka sadayana urang Pasunan, urang Sunda anu aya di mana wae ayana. Aturan utamina ka Kang Budi anu aya di Papua. Salam waktos ti Kang Aris. Atur nuhun.